Mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng. Dongeng enteng, Mang Jaya nuju ngahanca carios nyambung judulna Talaga Hideung karya Ki Leuksa. Bagian ke-18. Sakumaha nu kauninga para mitra sadaya. Harita teh Nyi Roro jeung bapana eta Pakuwu. Kata limeng dina kaayaan linglung, ieu teh alatan wewesen ti Nyi Puja teh ngagunakeun sing sakur wewesena sangka dua anu kabur teh kurelang kuring di eta tempat. Samalah harita pikeun Nyi Roro jeung Pakuwu ngarasa heran. Panggihan sora hiji mojang netelakeun cenah teu meunang ngadeuketan cai talaga. Sajongjongan mah Nyi Roro jeung bapana pating haruleng. Asa teu percaya kana naon-naon nu bieu kajadian. Kalah ka matak maruringkak bulu punuk sabab eta mojang teh bisa teuleum nu sakitu lilana. Nyai, kahartin teu omonganana. Nah naon maksudnya? Jeung deui naha kadenge ku nyai atawa henteu? Nitah naon cenah manehna teh? Nitah ninggalkeun ieu talaga. Sabab mun urang cicing di dieu bakal cilaka. Kumaha tuh urang teh nyapa nah jadi kieu geuning. Cilaka nyai. Urang teh bener-bener nyasab teu nyaho jalan ieu teh. Yu urang ninggalkeun ieu talaga lah. Da memang urang teh teu aya niat kadinya atuh maksudna oge. Pakuwu nuyun anakna dibawa nyingkah di eta tempat. Tapi kakara oge kira-kira 100 meter tina tangkal kiara bet geus nyampak Nyi Puja. Ngabedega megatan pijalaneun panoneuteub seukeut kanuduaan. Atuh meninga jenghok Pakuwu beungeut ngadak-ngadak pias. Roro, Supanta, pasti mana anjeun ha? Nah, make kumaha ni kabur ti ieu tempat? Geus poho kana janji anu kungsi dikedalkeun? Anak itu mah anjeun teh hianatnya teu tijin kana janji. Ingkar tina subaya, luncal-linci luncat mulang ingkal tina kan digadang. Janji anjeun pribadi disebutkeun kitu. Nah, aku anjeun eta janji teu dicumponan. Ceuk Nyi Puja bari molotot katara panona beureum ngandung amarah. Anjeun teh saha rek naon megatan kami barina oge? Pakuwu nanya bari molotot. Tapi najan kitu ge hatena mah ngarasa reuwas. Supanta, Roro, maneh duaan kapaksa kudu narima hukuman ti kami. Sabab geus kumaha ngahina ka kami. Hayo balik deui ka talaga. Mun teu nurut rasakeun je sekin ye. Seret Nyi Puja nyabut sekin. Pamor katara ngagurilap herang. Atuh para mitra pamorna matak serab. Pakuwu jeung Nyi Roro teu bisa ngalawan ukur ngahuleng bari ngaleper. Hayo lempang. Nah, kalaka calohok ha? Hayang dipodarat. Disentak kitu mah Pakuwu jeung Nyi Roro kapaksa balik deui ka talaga. Dibarengan ku hate melang loba kapaur jeung karempan. Tapi duanana teu bisa magar kumaha. Kapaksa ngagugu bari jeung sieun dua jalma diiringkeun ku Nyi Puja nu beungeutna geuneuk lir beusi atah beuleum. Barang anyog ka sisi talaga reg Pakuwu jeung Nyi Roro eureun. Duanana melong ka tengah talaga neuteub cai nu patingah raria katojo ku panon poe. Hate Pakuwu teu puguh rasa pipikiran loba karisi sabab musuh geus manco rek ngajalankeun niatna. Cilaka nyai. Urang teh bener-bener kata limong ieu teu nyaho jalan. Kalah kabalik deui ka urut, nu akhirna tepi deui ka talaga. Teteh lah si Puja teh lain lawan-lawaneun. Memang ahli sihir tukang sulap tah si kasebelan teh. Ceuk Pakuwu bari ngareret ka anakna, nu ngaleper geumpeur. Urang teh kudu kumaha Bapak? Abdi mah keueuh. Sing tenang nyai sugan we aya pitulung ti Nu Maha Kawasa. Urang sangakeun diri badan sakujur kanu Maha Kawasa kanu nyiptakeun urang sakumna. Blig-blig sadanu leumpang tukangeun horeng Nyi Puja ngadeuketan. Tuluy melong sakedeung kana tongong Pakuwu geus kitu ngantelkeun congo sakin pok nyarita. Supanta, kami rek nanya. Naon tujuan maneh nu sanyana? Coba jawab nu bener. Mun teu rasakeun ye. Ai kuring mah hayang bebas tina cangkraman anjeun we hayang balik deui ka lembur. Hayang riung mungpulung jeung kulawarga. Jawab Pakuwu satara basna da memang kitu pamaksudanan. Alus pisan mun boga tujuan kitu mah, tapi hanya ka
maneh moal laksana nyumponan kahayang sabab geus diputuskeun ku kami yen maneh kudu narima hukuman ti kami dabongan geus ngahina sarta teu ngahargaan ka kami hayu anceurug ka talaga. Pakuwu jeung Nyi Roro silih reret. Paur dititah turun ka talaga, sok sieun goreng balukarna lantaran beda karasana kana hate. Pikiran kumalayang kamana meni jajantung ratu jiga nu tutunggulan. Hayo turun. Nah kalau kang ngaharulang, hayang ditegtek beheung teh atawa hayang dileupkeun kana leutak. Hayo turun. Rek dikumahakeun kuring jatuh hampura we atuh sakitu mah. Eueuh hampura sabab di dieu mah sagala rupa aing nu nangtukeun. Eueuh nu bisa ngalawan kana putusan aing deuleu. Hayo turun. Pakuwu jeung Nyi Roro kapaksa daek teu daek nurut. Tuluy ngalengkah lalaunan cerub kana cai talaga, tuluy leumpang maju ka tengah. Bari panon molohok kana cai rarasaan jadi tagiwur teu puguh. Tuluy ka tengah. Tuluy. Sok tuluy. Nyi Puja gogorowokan nitah ka tengah talaga. Tapi sanggeus cangkeng cai teh, Pakuwu jeung Nyi Roro teu maju deui ngahunted nepi ka dinya. Mah paur teh lalepa. Nah dikumahakeun urang teh nya. Sabar we Nyai. Sugan we ukur di mandian wungkul. Jawab Pakuwu bari ngareret ka Nyi Puja nu harita ngabedega di sisi talaga. Bari molotot bangun gemes. Atuh panon ngandung hima nu pohara. Supanta, Roro, montong eureun sia. Hayu tuluykeun nepi ka tengah. Mun teu maju rasakeun ieu deuleu. Cek Nyi Puja bari ngacungkeun sakieu. Ku Pakuwu jeung ku Nyi Roro direret da panasaran barang breh duanana meuni pias bakat kureuwas. Nempo pamor sakin anu ngagurilap matak sing lalenya. Bapak, kedah kumaha tu urang teh? Abdi mah beuki keung bae. Jeung tibatan dipayahan ku sakin mah leuwih haden urut we Nyai. Di urang ke tengah talaga susuganan teu jero. Moal naon-naon sugan pila kadar cai talaga. Moal matakna naon? Nyamang atuh Pak tapi duh. Ampun abdi mah sieun. Sing sabar Nyai. Ieu teh dodoja pikeun urang. Dodoja pikeun urang. Hayu Nyai, urang ka tengah bisi si Puja ngamak manten. Dua nana maju lalaunan. Cai talaga nu tiis asa nyerep kana sungsum balung. Beuki lila beuki jero cai teh semet dada. Karasa eungap jeung hese ngalengkah. Sedengkeun dasar talaga karasa teuas jiga namah batu cadas nu teuas. Tuluy ka tengah Supanta, montong asa-asa deuleu. Nyi Puja ngagorowok mere parentah. Atuh Pakuwu jeung Nyi Roro tuluy maju lalaunan di barung ku hate nu tagiwur. Akhirna karelep dua jalma teh tilelep kana cai talaga nu ngadadak jadi jero. Sarta dina dasarna ledok matak nyeblok. Pakuwu jeung Nyi Roro teu kungsi nyuara ukur sora cai nu ngaburial ngabeurek bak tiup ku ambekan anu reuwas. Kakak Nyi Puja seuri sora menipating saleor ka sabudeureun talaga. Di papagu angin anu ngaguruh ditema ku sora manuk anu recet. Hatu para mitra sadaya sanggeus rada lila jempe jempling mata keung jeung geueuman. Supanta, Roro rasakeun wawales ti aing deuleu. Nu baris dibandingkeun hukuman ka maneh duaan. Pek geura bijil deui. Kami marek balik ka imah. Ngan omat teh ulah ka mana-mana. Mun anjeun geus bijil tina cai, kudu cicing nungguan ieu talaga. Cek Nyi Puja bari tuluy nyesepkeun sakin. Leos indit ngajugjug ka imah. Sanggeus Nyi Puja balik kaayaan di talaga herang asa tambah keuman. Sora manuk teh teu matak jadi panghibur, hiliwirna angin leutik teu matak jadi tingtrin. Seahna sora daun kiara nu katebak angin kalah ka matak namahan lewang jeung sieun. Dina kaayaan kitu bring loba manuk jiga julang, pating kalayang luhureun talaga tuluy muih abring-abringan. Bari disarada pating karoak, bari pating gayabag kawas nu hayang nyamran dua manusa nu aya di jero talaga. Kira-kira sapanyepahan mah pucung hual aya nu bijil ti jero cai. Hiji makhluk gede luhur buuk jabrig panon bolotot. Beteung budayut buja dosol buluhan. Ya mitra aduh. Makhluk nanahawan atuh ulah margi sadaya. Jeung dosol. Sarsi dosol. Jigrah-jigrah leumpang ka sisi talaga. Cai nepi ka oyag sarta nimulkeun lamak-lamak nu pating surungkuhi ka sisi. Para wargi sadaya, urang sebutkeun si dosol eta. Eta makhluk teu beda ti raksasa nu tas mandi sakujur awak baraseuh sarta pakaian ukur dicawat leneng. Maksudna dicawat naon leneng nya?
leneng mau mungkin. Aduh, dicawat teh bermaksudna. Barang nepi ka sisi talaga, kek diuk dina akar kiara panonu bulotot melong ka cai talaga. Renghap narik napas jero katarapisan naik turun dadana. Di barungku ngahegakna napas jiga nu eungap. Lila-lila pok ngomong sorang ngagerem handaruan. Kumaha nasib anak aing? Na salamet adawan teu. Buah-buah teu bisa ngojay. Wairna palastra di jero talaga. Kaniaya teuing si puja. Kaing bet miksa ka bina-bina sia. Pokna teh bari teu weleh melong ka tengah talaga hayang nyaho kana nasib nu jadi anakna. Horeng nu jadi rakseksa teh pakuwu nu keuna ku sihir Nyi Puja. Sabiji ti jero talaga jadi kitu awakna matak sieun jeung pikagilaeun sabab bulu-bulu ge baradag jeung hareuras. Aduh, kungsi meuli calana kolor di jero teh para mitra. Sigana aya toko di jero cai teh ganti heula calana. Pakuwu sadar yen dirina jadi raksasa. Hate sedih batin ngajerit bakat kuna langsa. Karasaeun Cipanon murubut masihan pipi campur jeung sesa-sesa cai talaga nu masih keneh nyangsang. Aduh Gusti, da naon dosa abdi atuh? Hukuman naon nupang dugi ka kieu teh? Upami teh mah parantos takdir abdi kedah kieu mangga teh deui. Da abdi mah moal tiasa ngalawan, nanging panuhun hoyong terang heula kana dosa sareng kalapatan abdi. Hukuman naon ieu teh Gusti? Pakuwu sumamat kanu maha kawasa. Bari jeung hujan Cipanon bakatku sedih. Barang keur kitu buria cai talaga ngaburial kawas ngagolak. Pucung mulai nu bijil hiji raksasa nu gedena sahandapeun nu tadi. Buuk leuwih panjang panon bolotot. Sarta kukurang goas gegag-gegag ngalengkah muruk ka sisi. Cai nepi ka oyag lamak pating siriwik ka sisi. Tapi eta raksasa teh henteu nepi ka sisi reg eureun panon melong kanu keur diuk dina akar kiara. Lila-lila cerit ngoceak bangun reuas. Tulung! Bapak, kuring tulungan, aya buta. Cenah, tuluy unur-unuran panon menibun celik sarta leungin ngeleper. Ari Pakuwu ngalenyap ngadenge kitu geus kacipta bakal sedih anu leuwih ti sedih. Lantaran geus yakin anakna ge jadi buta. Pakuwu teu nemalan ukur molohok ka tengah talaga. Hate bingung nu taya papadana lantaran teu bisa ngungkulan kana eta kajadian. Nyi Roro leuwih sieunneun manehna can sadar yen dirina geus robah wujud. Da puguh can neges-neges kana dirina. Tadi teh tas berjuang sakuat tanaga supaya bebas tina bang baluh nu dibalukarkeun ku siksaan cai talaga. Gusti, kudu kumaha atuh abdi teh? Nah ka mana ari bapa? Palang siang geus maot dihakan buta. Kurang ajar eta buta kudu dipodaran sia teu meunang diantep. Rasakeun sia buta hejo. Nyi Roro boga pikiran kitu. Akhirna timbul wawanen hayang males kanyeri ka eta raksasa nu disangkana geus mateni nu jadi bapana. Kalayan teu panjang mikir jigrah-jigrah leumpang deui. Muru ka sisi talaga ayeuna mah teu keueung teu sieun. Lantaran hate geus dikawasa ku rasa cicib ka buta barang anjog ka darat haok nyarekan ka bapana nu wujudna sarua jeung manehna. Buta hejo, dikamanakeun sia bapa aing? Dihakan ku sia. Ayeuna sia kudu narima wawales ti aing deuleu. Tangtu awak sia dipodaran sia ku aing. Ajan sia jangkung luhur, ku aing moal ditarajean. Cek Nyi Roro bari nubruk ka bapana. Puguh bapana jadi bingung manehna teu ngalawan sabab nyaho musuhna teh anakna. Da naon ieu teh? Ulah kitu bising cilaka kelanan. Ulah rusuh teuing mending urang badami. Badami? Samanusanan nu daek badami jeung buta hejo. Aing leuwih hade pejah dada intibatan daek badami jeung sia. Hayo gerayonan pangawasa kami nu waris males pati ka sia. Ulah luluasan. Ulah wakarusuhan. Nasaha nu maehan bapa ajeun teh. Kami mah teu rumasa. Pakuwu ngabantah da memang nage teu rumasa maehan jalma. Tapi Nyi Roro teu percayaeun pipikiran teu bisa mikir kalayan tenang. Pipikiran anak da puguh loba kasieun jeung kakeuheur. Montong mungkir sia buta. Bapa aing geus tangtu dimangsa ku sia deuleu. Sabab sia kurang ngakanan manusia. Tah kulantaran kitu rasakeun sia wawales aing nu baris bumela kanu jadi bapa. Sambrut Nyi Roro nubruk teu malire kana kasalamatan dirina. Sakabeh tinakan teh
Harita kajurung ku hawa nafsu ngan untung nu dianggap musuh na teh bapana. Teu matak balai kadirina harita pakuwu ngabalicet kagigir. Bru Nyi Roro rubuh ngudupung ka bawah ku tanagana sorangan. Tapi teu kabok orejat hudang deui seak ngarajang ka bapana. Leungeun nu babaling bingan ngahius bangbaraan mun keuna teh mah matak ruja jareham. Da puguh wujudna leungeun raksasa. Nyai, ulah kamalinaan ieu teh bapa. Pakubu kakara bisa ngelingan. Sabab anakna bener-bener geus kaancikan ku amarah. Tapi Nyi Roro teu malire jeung teu percaya kana eta kecap. Anggur beuki rongkah narajang antukna pakubu jadi keheuleun. Jeung di perasaanna manusia jadi robah teu cara biasa. Bat babari ambak jeung jengker. Nu akhirna teu bisa ditegah duanana galungan silih bebeutkeun, silih bantingkeun jeung silih alungkeun ka tengah talaga. Dua raksasa perang tanding balukarna mata kreuwas. Lantaran timbul sora nu ngaguru handaruan. Seah kawas aya angin topan nu ngamuk di tengah leuweung. Dahan-dahan kai pating borobot bundas. Batu nu katajong pating beleser kuna jauh. Keuna kana tatangkalan pating porolok para mitra kawas hujan batu tilang. Para mitra sadaya, pakuwu jeung anakna ngadak-ngadak jadi gagah jeung wanian. Duanana jadi rosa beda jeung manusia biasa. Kawas nu kasurupan ku siluman atuh puguh dina tarungna teh matak geunjling. Da buktina manuk-manuk meniribut haliber ningalkeun tangkal kiara nu mayungan talaga. Sabab keung nempo 2 buta nu tarung patutunggalan. Sapoe sapeuting lubangsungna eta tarung nimulkeun karuksakan anu lain saeutik-saeutik di sabudeureun talaga herang. Sanggeus ngarasa capek, duanana eureun ngalungsar sisi talaga handapeun tangkal kiara. Hilir angin leutik ngadalingding muragkeun kalakai garing, nu maruragan ningalkeun 2 buta nu keur ngalungsar. Yo barang mitra jigana teh tarung Bima ye jeung Arimba. Aduh, ya maya. Alah, aya we. Nyai sing eling ka diri Nyai, masing melangkana awak. Sameme nuluykeun tarung gerang ngenteung dina cai, na kumaha wujud Nyai nu kiwari, engke bakal kaharti. Cek paku bari nunjuk ka cai talaga nu kaparangan keur ayem. Teu kaoyageun ku angin gede. Anjeun meuni keukeuh nyebut Nyai ka kami. Nah saha anjeun teh? Nu sanyana kami jadi bingung jeung teu ngarti. Apaan bapa teh bapa hidup, nu nasib jeung hidup ayeuna. Papa kuring? Teu mungkin sebab anjeun mah buta. Mumatak ngeundeung heula kana cai ngarah kaharti. Wah, isi anjeun ngabongohan akhirna kami cilaka. Ulah salempang. Bapa moal hianat sarupa kitu. Pantang pikeun bapa kikituan. Jeung deui apan ka anak piraku rek kitu peta. Nyi Roro teu nemal, jung nangtung bangun lungse leumpang ngadeuketan cai talaga. Tuluy ngajanteng di sisi cai panon melaung kana kalangkang dirina barang breh mertela kembang bolen. Nyi Roro jadi raksasa teu beda jeung bapana rumpuyuk bru Nyi Roro nyuuh kana lemah. Di barungku hujan cipanon hate sedih asa digerihan ku hinis. Sabab geus teu salah deui wujudna jadi raksasa. Gusti nu Maha Agung, dosa naon nu parantos dipilampah ku diri abdi? Dugi kakeing hukuman nu sakieu abotna. Kumaha abdi teh atuh nahabat janten kieu, mak tulungan. Nyi Roro ceuri kawas nu kanyerian. Cipanon murubut maseuhan pipi. Ngadenge anakna ceurik pakuwu beuki sedih jeung nalangsa sabab moal bisa nulungan. Sarta teu bisa bebas tina eta siksaan. Pakuwu ngadeuketan ka anakna nangtung gigireun sarta pokna teh. Nyai, urang duaan keur nanangan cocoba ti Gusti Allah. Menang siksaan ti si puja tukang sihir nu jahat. Urang lain dihukum ku Allah, lain disiksa ku Gusti, tapi dikaniaya ku si puja. Tah kulantaran kitu, ulah rek aral subaha. Anggur sinjang lar sangkan katunggalan teu beuda teuing karasana. Geus Nyai cipanon geura susut. Apa ayeuna abdi sadar? Yen abdi sareng bapa teh sanasib. Nanging abdi hembat sedih-sedih teuing. Nah, kedah ngalaman nu sarupi kieu. Isin temen upami wangsul ka lemur. Margi moal aya nu wawuh, moal aya nu apaleun. Kedatangan urang teh pasti lalumpatan bari jeung ting jarerit. Nuh, ku bapa kedah kumaha urang teh atuh geuning janten buta.
kuat nahan kasedih. Runyu kana dampal suku bapana segeruk cerik balilihan, meyakeun perasaan nu ngagolak dina dada, meres Cipano nuju nempok itu pakubu teu lemek teu nyare. Anakna diantep sinawar geula cerik. Susuganan ku jalan cerik mah kasedih, jeung kana langsaan teh bisa ngurangan. Tetela teu nyalahan, lila-lila mah Nyi Roro teh cengkat. Tuluy ngusap beungeut nyusutan Cipanon jung nangtung sarta panon melong kana beungeut bapana nu pikasil. Bapak, kedah kumaha tu urang teh? Nah bade kieu wae. Nyai, nasib geus jadi milik urang. Yen danget ieu kudu nanangan cocoba nu sarupa kieu. Ayeuna mah urang cicing we di dieu sakalian susuganan aya pitulung ti Gusti Allah. Aya jalma nu bisa ngabebaskeun urang. Sabab najan balik ka lembur ge asana moal bener. Datang tu nu di lembur moal apaleun, sakumaha nu geus dicaritakeun ku hideung. Paling-paling jalma lalumpatan nyingkahan, bari pating garero nyerebut buta. Sedih mun ngadenge kitu, nalang sakabina-bina. Tah ulantaran kitu geus urang cicing di dieu. Atawa neangan tempat nu buni di pileuweungan, urang nyepikeun diri sakalian bari nendedak ka nu maha kawasa, sangkan dibebaskeun tina ieu siksaan. Mangga bapak abdi mah sejang ngiringan, tapi kumaha ari si Puja? Nah kamana ayeuna? Upami tiasa mah urang joraga imahna, urang warah sangkan karasaeun ku dirina. Abdi mah teu suka teu ridho boga awak di kieu-kieu bet kawas ka boneka bae. Nyi Roro cengkat tuluy kekerot nahan amarah. Hayang males pati ka Nyi Puja nu geus nyiksa ka manehna ku jalan kitu. Kelana Nyai, kudu dipikiran leuwih asak sangkan ulah kaduhung jagana. Sabab pikeun ngalawanan si Puja teu cukup ku nafsu, moal lunas ku amarah dibutuhkeun hiji kakuatan, sangkan hasil ngarubuhkeun manehna. Atuh saja bati kitu manehna kudu bisa mulangkeun deui wujud urang kanu asli. Tah kitu Nyai. Cek Paku bari ngalima beuki karasa sedihna. Ulah kumeok memeh dipacok, mending urang cobaan heula. Urang jajal pangabisana bari ngijir pangarti urang duaan. Nah cukup atawa moal pikeun ngalawan manehna. Mun teu kuat mah buru-buru kabur tuluy nyangan panyumputan nu buni. Sarta didinya urang tatapa atawa latihan nu jongjon sangkan nambahan pangarti. Bapana cicing teu nemah. Omongan Nyi Roro di pikiran kalayan api, dilenyepan gemet naker. Ditimang untung rugina dibeuweung diutahkeun sangkan ngahasilkeun putusan nu panceg akhirna pakubu nyarita deui. Nyai, eta tujuan teh alus pisan, bapak satuju. Hayu urang jorag si Puja, urang jajal wawasena, bari ngukur kekuatan pribadi. Lamun geus puguh teu kuat urang lumpat ka leuweung, urang nyepikeun diri urang ngalokat awak sangkan jadi gagah rongkah. Tapi ngaran kudu diganti heula. Nah saha kira-kira nu luyu jeung kaayaan urang. Mun ari bapak satuju mah, hate abdi janten regreg. Ari perkawis ngaran mah mangga nyangakeun ka bapak. Nah kumaha? Bapak kudu disebut Birawa, ari hidup disebut Udaka. Tak kitu. Naon hartosna teh bapak? Bapak gitu nyaho ari hartina manu pasti. Ngan maksud bapak teh sangkan jadi pangeling-eling, yen urang jadi raseksa, sanggeus bijil tina cai. Birawa sarua jeung buta, adu Udaka sarua jeung cai. Tak kitu maksud bapak susuganan teu nyalahan. Mangga abdi mah ngiringan, janten ki ayeuna mah ngaran abdi teh digentos. Bapak janten Birawa, abdi janten Udaka. Bener. Yuk ayeuna urang ngajorag si Puja. Mangga bapak. Bradua nanangnya, pating jali gerah ninggalkeun talaga heran. Ngajugdug ka imahna Nyi Puja, tekung silila geus anyog da puguh teu pati jauh. Barang serog kaburuan haok Birawa nangtang ka pribumi. Woi Puja, udah keluar anika di imah dulu. Udah apa-apa gaulan urek ngayakeun buali tungan jeung anika. Cenah sorat tarik handaruan kadenge kamana-mana siga di jero guha. Nyi Puja nu harita keur diuk sorangan di tengah imah ngahulang mikiran badegana nu dua. Nu can datang deui lantaran keur maluruh musuhna ari ayeuna ngadenge nu nangtang perang, puguh meninga jenghok tuluy cengkat talaunan. Ai saha nu wakaok nangtang perang sia ka aing? Manusia atawa setan? Sorana agem-agem teuing kawas lain manusia samarangan. Tapi aing mah teu gimir teu sieun barina oge.
Kitu pok-pokan teh bari tuluy ngadekritan kapan tepat. Barang red kaburuan meni colohok sabab aya 2 buta ngabadega nulak cangkeng pikasieun. Baru aya buta? Di mana itu ha? Tapi aing mah teh kudu loba mikir eta mangkluk kudu diwaras tina karasaeun sia. Jeleng Nyi Puja luncat kaburuan. Kle Nincak lemah bari mureleng ka musuh. Diu. Naon sia celak-celuk? Wanci kieu ha? Hayang modar atawa kumaha? Hayang kojor mah. Ku kami serek di kojoran. Ngarah jongjon di akhirat. Cek Nyi Puja bari mureleng ka musuhna nu harita geus ngabedega nangtang perang. Harita Birawa nyakakak seuri. Syukur Puja. Kaula memang aja datang rek ngayakeun balitungan jeung alika. Hayo maju urang pada nyekal sabuk bilang tadu. Urang perang begala nyawa. Urang tarung rebutan umur. Kaula datang baris nyabut nyawa alika. Sombong sia. Dikira aing rek sieun? Heuh, sia moal burung diladenan. Da kami ge teh sieun. Tapi sameme sia ngababatang jadi banusan, kami hayang nyaho heula ka ngaran sia duaan. Jeung deui, hayang nyaho asal muasal sia. Nah urang mana sia teh? Aya urusan naon make jangan bali hayang balitungan jeung kami. Nyi Puja panasaran memeh tarung teh tumanya heula. Kaula Birawa jeung udaka. Asal ti leuweung pabaliut. Matuh di Guha Paciweuh anu kawengku ku daerah Pakusut. Boga urusan hutang nyawa jeung Andika. Naon? Asa kakarangat enge aya ngaran-ngaran kitu? Teu wabuh kana naon-naon geus disebutkeun ku sia. Na teu ngahareuyan sia teh buta? Heueuh waktu keur heureuy. Aing lain bodor. Aing lain rek ngayakeun hiburan. Saknyana aing aya ge ieu deuleu. Seak Birawa narajang ku peureup nu buleud sagede kalapa. Ku tarik-tarikna eta serangan nepi ka ngahiung bangbaraan. Tapi Nyi Puja teu gedag bulu salamar manehna ukur ngisan saeutik bari ngahadang peureup ku dampaleungeun katuhu. Hiu plek peureup musuh katahan. Tuluy dogong ngadu jajaten ngadu tanaga. Duana nepi ka ngahegak sarta bari jilekesan. Antukna jurait cungkel Birawa ngacungkel ka tukang. Eleh tanaga ku Nyi Puja nu memang boga kasaktian luar biasa. Mana kagagahan Andika nu diandalkeun teh? Pirakungan ukur sakitu teh. Geus ngajungkel daerah ku tangtungan nu gede luhur. Nya mun tua kai suka bunga sia. Aing can eleh. Uringgal Birawa hudang beungeut geuneuk bir beusi atah beuleum. Untuk kekerot nahan amarah kalayan teu mikir panjang. Sabrut narajang ka Nyi Puja, tapi leungeun Nyi Puja sakilat nakisan panarajang musuh. Tak. Siga nu hampang naker balukarna Birawa jungkir balik sababaraha kali. Sarta tarangna tidagor kana tangkal jati bancunur sagede tuur budak. Waduh. Aya tobat ampun. Birawa gegerungan bari kukuliatan. Ngarampat harang bari muringis nempok itu udaka panas hate. Seak narajang ka Nyi Puja dampal suku ngadius ngalacareham. Tapi Nyi Puja teu ngised-ngised acan sakilat nepak memuncangan musuh. Plak galeo kubrag udaka rubuh. Bujur nibad lemah meni euneur. Aduh, ampun nyeri. Buta edan sia kumaha wani ngajago hareupeun kami. Hayu hudang sia, mun nya sia jago. Isi sia tanya ho ka aing ieu deuleu ye. Blig-blig Nyi Puja nyerag bumi. Puling digawakna ngagedean lod beuki luhur. Buluna siga carengkat sapirna bawalimbingan. Panon bolotot jaleer beureum. Celeng jadi buta nu leuwih gede batan Birawa. Para mitra sadaya. Birawa jeung udaka meuni tolohok bengong kaget nempok kajadian mata kelo. Birawa, udaka, rasakeun wawales aing deuleu. Nyi Puja nubruk Birawa kap tewak kana pudu kiri we dijungjungkeun bangun hampang. Sabrut nubruk udaka kap ditewak pudukna. Dua buta dijingjing kenca katuhu haok deui nyentak. Birawa, udaka anjeunna sia modar deuleu rasakeun deuleu. Palawar dibarangkeun jauh naker.
Wajeng Udaka ngalayang di awang-awang dituturkeun ku angin nu ngaguru handaruan tatangkalan pating pelendon kawasrek pundak. Takakak nyipuja seuri bunga. Sora ngaguru handaruan awor jeung sora angin. Sedengkeun bira wajeng Udaka pating kocak di awang-awang. Ngarasa lewang sok sia di ban batu. Nu tangtu awakna acur paburan. Tapi geus kitu kuduna cenah para mitra. Bira wajeng Udaka teh harita ragrag di tengah talaga, sorang ngajegur di barung ku cai nu mancaburan. Karlep duanana ka jero cai tapi tekung silila mucung hul di kaluhur. Di barengan ku cai nu ngaburial kacebuk duanana leumpang ka sisi. Cilaka Udaka, si puja bener-bener hebat. Mangna ali sihir nu sakti lain bandrak-bandrakeun urang. Sakieu ge untung teu ragrag kana batu, masih keneh aya umur. Cek birawa bari hanyat kadarat, gek diuk dina batu bari ngepret-ngepretkeun cai anu memang meunang usapan tina beungeutna. Sedengkeun Udaka teu ngomong, si panon ngenclong Pramitra. Si panon ngenclong bakat ku sedih lantaran teu hasil ngarubuhkeun musuhna. Dua buta es tuning lataya kakuatan, jiga nog nembrag cadas, puja gagah naker lain bantrak-bantrakeun. Udaka, urang kapaksa kudu narima kana nasib. Kudu ikhtiar sorangan pikeun ngabebaskeun diri tina ieu siksaan. Hayu, urang neangan nepat tempatan nu cocok pikeun urang duaan. Susuganan aya milik, meunang pitulung tinu Maha Agung. Birawa nangtu ngajak init ninggalkeun talaga nu jadi tukang lantaran kana katunggaraan manehna. Kamana tujuan urang teh? Nah aya tempat nu aman pikeun urang. Dunya lega, pangeusi rupa-rupa, tangtu keur urang ge sayagi. Sabab Allah Maha Kawasa, Allah Maha Murah jeung wijaksana. Moal pati-pati nyiptakeun makhluk hirup, mun teu lengkep jeung pitampateunana. Hayu urang ikhtiar, ulah cicing bae di dieu. Hayu atuh. Braduanana laleumpang. Satara bangun tenangan, lantaran pikiran keur kaweur hate sedih jeung nalangsa. Dua manusia nu ngawujud jadi buta, pating jali gerah di nubala, neangan tempat nu dianggap aman keur manehanana. Manuk-manuk recet di sarada, kadenge kawas nu moyokan ka Pakuwu jeung ka Nyi Roro. Rupana pikasieun matak namahana langsa kana hate, matak leutik pangharepan. Akhirna sanggeus ngasruk kira-kira 5 jam lilana birawa jeung Udaka manggi hiji guha di lamping gunung batu. Cukup keur cicing manehna duanana ngarasa bungah tuluy arasu sarta bebetah di dinya sabab saeutik kitu aya niat rek balik ka lembur lamun wujudna can balik deui kana wujud nu asli. Tuna heula lalampahan birawa jeung Udaka nu keur nadangan siksaan nu kacida beratna. Duanana kapaksa mileuweungan. Aya niat hayang balik ka lembur, ayeuna urang malika deui ka tukang nyaritakeun Aki Salmawi nu ngancik di ponclot Gunung Mandala. Harita pasosore bada asar Aki Salmawi jeung sirana dariuk di tengah imah yang hareupan sarmo nu can bisaeun diuk kalayan teteg sabab boga kanyeri nu pohara. Harita ge ngagoler bari kucap kieu. Pikiran kumalayang kanu anggang ngerus ras kanu geus kaalaman. Ari Aki Salmawi ngelepus udud bari melong ka sarmo, panon molohok kanu ngagoler hareupeunana tapi pipikiran ngalayang kanu anggang. Wakasna Wilujeng kantun kasadayana mangga permisi.